Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Abah kalawan izin Allah dangatia tiasa deui neruskeun hanca nuju ngabahas rukun salat. Kamari tos beres kaing anu katujuh nyaeta i'tidal. Rukun salat anu kadalapan tuma'ninah, asaminu tuma'ninatu fihi. Nomor kadalapan rukun salat tuma'ninah dina eta i'tidal. Tuma'ninah tak tos dibahas. Gampang sukunun ba'da harokatin. Tuma'ninah cicing ngicingkeun sakabeh anggota sabada robah. Kamaripan tina ruku kana i'tidal, tina nonggeng kana ajeg pan sami Allahu liman hamidah. Anggota kan robah cicingkeun sakabehna sakodar sawaktueun baca subhanallah lamun dibaca cekap tuma'ninah sakitu. Ayeuna kasalapana at-tasi'u as-sujudu marrotaini. Nomor kasalapan rukun salat teh sujud dua balen. Aya sujud kahiji, aya sujud kadua. Teu tina sujud dua-duana teh hukumna teh rukun tina salat. Kade tina sujud ngagaduhan anggota 7. Hiji ta'ar ditambah 2 dampal leungeun jadi 3, ditambah 2 tuur jadi 5, ditambah 2 tungtung dampal suku atanapi beuteungna ramo-ramo suku. Walaupun beuteung ramo suku teh cuman 2 nu antelna atawa hiji teh sawios, nu penting ulah tungtungna tapi beuteungna ramo suku. Taeta nu 7 nalika sujud kedah gagara. Sareng disunatkeun tina eta sujud teh ngucapkeun tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Eta subhana rabbi al a'la, maha suci pangeran abdi nu maha luhur, wa bihamdi kalawan pinujine arob. Taeta hauskeun sabaraha balen yahsulu ahlu sunnah bimarotin, cukup asal pasunatana sabalen mah cukup. Ngan adnal kamal salasun, sampurna sa henteu-henteuna sapadege 3, minimal 3 kali aosna. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali, atanapi 5 kali, atanapi 7 kali, atanapi 8 kali, atanapi 11 kali. Malah disunatkeun deui jang jalma salatna anu nyalira munfarid atawa jadi imam anu makmumna mahsurin ridho bitatwil, makmum anu dipanjangkeun pek ditambahan Allahumma laka sajadatu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi
tabarakallahu ahsanul khaliqin. Eta daoskeun eta. Jang lamun urang ieu salat sorangan, panjangan doa disunatkeun. Yusanu iksarud doa bis sujud. Lobakeun doa dina sujud. Pek sunat eta dina sujud teh lobakeun doa. Aya hadis Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih ay rahmatih wa afih wa huwa sajidun. Pang deukeut-deukeutna sesuatu anu bukti hamba ngedeuketan kana rahmatna Allah jeung pangampuranna Allah teh wa huwa sajidun, manehna teh keur sujud. Mantak paaksiru ad-du'a fi sujudikum, pek lobakeun doa dina waktu sujud anjeun. Sok sujud baca doa. Tapi ieu kade jang jalma anu salat mun farid nu nyalira atanapi salat nu jadi imamna ridon bacaan dipanjangkeun. Anapun imam makmum anu umum mah ulah cek hape tilu siki, tong 5 tong 7 tilu we cek bising aya nu munafik gitu. Di mana asalna? Tina sujud maoskeun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Eta katerangan kieu cenah lama nuzilat. Sabbihisma rabbikal a'la eta allazi khalaqa fasawwa. Samangsa turun ayat sabbihisma rabbikal a'la qala sallallahu alaihi wasallam ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum, pek ngajadikeun aranjeun kabeh kana tasbih subhana rabbiyal a'la fi sujudikum dina sujud aranjeun. Da kitu dina sujud teh jadikeun subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maosna teh minimal sakali, adnal kamal 3 kali, atanapi 5, 7, 8 sampai 11 malah sunat tambihan nu tadi teh pek aoskeun penta ku urang teuing bari sujud sing hadirkeun ka Gusti Allah, ingetkeun hate ka Allah. Dan urang sujud nalika urang sujud disunatkeun buatkeun panon. Wa yusanu fathu ainaihi halatas sujud, disunatkeun mukakeun 2 panon ngabeuntakeun halatas sujud nalika sujud. Mun sujud tong dipeureumkeun soca teh dibeuntakeun. Tarupina ti Abah cekap sakieu hanca rukun salat anu nomor kadalapan nemetu maninah tina i'tidal, kasalapan sujud anu 2 kali. Kirang langkung hapunten, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.